Sampurasun bare Sunda nuti kaler nuti kidul nuti kulon nuti wetana balik deui jeung urang Gun Gunawan nyaeta di channel Gunawan Official. Di dieu urang rek ngungkap ka rungsing. Pasti maraneh oge pernah nararempo dina status WA jeung na Facebook sok loba jelema rarungsing. Teuing kunaon tah? Di Sunda mah sok loba nu rarungsing. Di antarana nyaeta tentang percintaan. Oge nu lainna sok saksikeun wilujeng nyaksian. Rungsing teh nyaeta di saat urang ngagali cikul ajang pamajikan pas digali teh betian. Rungsing urang jadi nararungsing. Rungsing teh nyaeta ketika orang keur diuk sorangan nempo mantan keur lempang bobogohan. Rungsing urang jadi nararungsing. Rungsing teh nyaeta di saat urang kiih kadon kapangi. Rungsing urang jadi nararungsing. Mending nginum kopi miri pusing. Rungsing teh nyaeta ketika orang keur teu boga duit kalah diputuskeun ku kabogoh. Rungsing urang jadi nararungsing. Boga kabogona. Rungsing teh nyaeta di saat urang ngagere ceuli pas dibedol menang tai. Rungsing urang jadi nararungsing. Mending nginum kopi miri pusing nangan. Rungsing teh nyaeta ketika orang berjuang si etana kalahkah milih anu beruang. Rungsing urang jadi nararungsing. Boga kabogona geuring. Rungsing teh nyaeta di saat aing hayang kawin belaan ngajual bedog tapi si etana kalah ninggalkeun. Rungsing urang jadi nararungsing. Boga kabogona geuring. Goreng agak rungsing teh nyaeta ketika orang bogoh ka si eta ternyata si eta geus aya nu boga. Rungsing urang jadi nararungsing. Boga kabogona geuring. Rungsing teh nyaeta ketika aing bobogohan jeung anu bercadar pas erek dicium dibuka teh anjing suing aing get hampir modal. Rungsing urang jadi nararungsing. Mending nginum kopi miri pusing nangan. Rungsing teh nyaeta ketika kabogoh ngajak satia tapi manehna nu ngadua. Rungsing urang jadi nararungsing. Boga kabogona geuring. Goreng agak nararungsing. Rungsing teh nyaeta ketika aing nempo inbox WA na ternyata si eta ngadusta. Rungsing urang jadi nararungsing. Boga kabogona